Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneteupna kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yater, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Jaka Sinangling kedal deui lisan ngabeberah hate nu jadi pamajikanana. Akang bisa ngarasakeun kumaha perasaan Ayu dina waktu ayeuna. Tapi naon rupa anu lumangsung dina runtuyan ieu kejadian memang di luar dugaan Ayu. Bisa dibayangkeun upama Ibu Windu henteu datang nulungan, sirah akang teh meureunnan geus dibawa ka tempatna si topeng mayit. Sarta pikeun dijadikeun hadiah mas kawin keur Laras Anting. Teu sangka Laras Anting jadi kejem kitu. Kayaan Laras Anting teu beda jeung Aji Sutra, Kang. Geus kapangaruhan ku rasa cecep jeung kageuleuh ka urang duaan. Anu akhirna jadi kejem jeung teu leunges dina sikep jeung tindakanana. Ngan eta pe hadena keur Aji Sutra nipu merdaya ka urang, Kang. Lebadinya, urang memang balangah Ayu. Henteu asak saringan, henteu sadar. Upama jalma seperti Aji Sutra ngan ukur nyandiwara, bet kuteung teuing. Sigana tos teu aya be kahadian urang ka manehna teh. Kanyeri hate, kacecep jeung kageuleuh memang geus ngalimpudan segala rupana, Kang. Teu matak aneh lamun Aji Sutra jadi kitu. Malah Laras Anting oge sarua. Leuwih-leuwih cek abdi mah. Sabab minta hadiah mas kawina oge nepikeun ka sirah urang duaan, Kang. Ku emutan Kang Angling, urang ayeuna kinten-kintenna kasusul moal, Kang. Ku baca mati sakti, Kang. Nya ayeuna mah urang mimilikan be Ayu. Milik urang hade dina harti lolos tina udagan baca mati sakti, kalayan urang bisa salamet. Mun kasusul eta mah meureunan urang memang kudu pasrah kana nasib anu tumiba ka urang, Ayu. Mun kitu pikiran abdi oge, Kang. Ayeuna melangkung sae. Urang ngeureuyeuh bae ayeuna mah. Geus kitu mah Ayu manganti jeung Jaka Sinangling
terus ngereyeuh deui lempang neruskeun lampahna. Lumampah lempang gancang malah sakapeung diselang ku lumpat. Mun seug daya tahanah teu kalatih mah piraku teu mopo di jalan. Ngan lantaran duanana memang geus kalatih, leureut teh ngan sakedeung kituna teh lantaran sieun kasusul ku Mbah Camati Sakti anu pasti bakal nyusulan anu kabur. Aku marengan insan anu magelaran di pawenangan. Wanci beurang jadi peuting. Sanajan wanci peuting ayu manganti jeung Jaka Sinangling tetep ngereyeuh lempang lantaran estu sieun kasusul ku Mbah Camati Sakti. Dina waktuna leureuh tetep ayu manganti mah hate jeung pikiran anak ngait ka Nyai Windu Aspari anu jadi guruna, anu tangtuna oge geus jadi korban Mbah Camati Sakti. Kebayangkeun ku abdi Kang. Ibu Windu ayeuna teh meureun tos maring lemah kaayaanana ninggalkeun alam pawenangan Kang. Sebab jalma saperti Mbah Camati Sakti jelas moal mere ampun kanu jadi lawana. Bet sedih jeung nyeri ieu kana hate abdi Kang. Jaka Sinangling neuteup ka ayu manganti anu jadi pamajikanana. Bari terus nyarita lalaunan, ngahibur ngabeberah hate pamajikanana. Pangorbanan Ibu Windu memang cobaan anu sakaligus oge ujian keur urang ayu. Rela ngorbankeun jiwa ragana demi keselamatan urang duaan. Ngan eta pangorbanan tangtu bakal jadi catatan keur urang duaan ayu. Kejadian anu lumangsung memang di luar dugaan. Sabab urang teu nyangka ti anggalna bakal aya kejadian kieu anu tumiba ka urang. Ayu manganti tungkul, bruh breh deui nembongan pangalaman dina waktu anu katukang, waktu masih keneh babarengan jeung Nyai Windu Aspari anu jadi guruna. Jaka Sinangling kadenge harita nyarita deui. Engkang bisa ngarasakeun kesedih ayu dina waktu ayeuna. Tapi urang oge kudu sadar ayu. Sadar kana kaayaan anu keur disinghareupan dina waktu ayeuna. Nah bakal salamet tina udagan Mbah Camati Sakti atawa moal. Nu matak sanajan wanci peuting urang tetep ieu mah ayu kudu ngeureuyeun. Kumaha? Moal mopo ayu? Asal sasarangan jeung Kang Jaka, piraku abdi make kedah mopo Kang. Nu jelas abdi bakal ngiringan be kumaha Kang Angling. Nu penting urang salamet tina udagan Mbah Camati Sakti. Sabab upama urang kasusul Kang, jelas moal dibere deui ampun Kang. Geus cukup leureuhna, terus arinit deui lumampah. Sacara henteu dihaja akhirna duanana bet ngadeuketan ka lebah tempat anu disebut Guha Legok Panamping. Tempat matuh anu sok dipake numpi diri ku si Rawing. Jaka Sinangling memang masih keneh apal ka eta Guha Legok Panamping. Kahudang ingetanana. Akhirna ngajakan ayu manganti asup ka eta jero guha pikeun nyumput sekaligus jeung leureuh. Sabab kaayaan pasti beuki peuting. Maranehna duaan kudu leureuh salare. Cerita Saraswati anu aya di lembur ngadagoan balikna ayu manganti jeung Jaka Sinangling. Kaget, bingung,
jeung henteu ngarti sabab wanci geus peuting tetela eueuh bali. Kajurung kurasa panasaran ejeng salempang. Ku Saraswati akhirna dipapai ka tatangga-tatanggana. Timimiti anu deket nepikeun kameh sakabeh pangeussi lembur dipapai, ditatanyakeun ngeunaan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Tapi tetela eueuh anu nyarahoeun. Saraswati balik deui ka imah, nyelang beberes heula. Geus kitu mah gilig hatena pikeun init neangan laratan anak minantuna. Kapaksa ieu mah. Sanajan wanci peuting aing kudu lumampah. Gesaneangan nu jadi anak jeung minantu. Bet aneh. Nah terus kamarana cenah. Eta deui ku eueuh obrolan naon-naon. Kudu ieu mah. Kudu diteangan. Bet aya baiknya ieu mah ye. Saraswati jadi ngomong sorangan. Saterusna harita init ninggalkeun lembur. Maksud rek neangan laratan ngeunaan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Sanajan lumampah sorangan dina wanci peuting, pikeun Saraswati tang tube teu ngarasa sieun. Dirina waktu keur masih keneh wanoja, geus teu aneh deui dina lumampah ngalalana. Elmu silat mandehiang mangrupa bekal mangsa dirina dina waktu anu katukang ngambah lalakon kahirupanana. Kangaranan nyorang lampah wanci peuting, ukur ngandalkeun caangna bulan, tang tube teu bisa gancang seperti halna ti beurang. Ngan bubuhan panon Saraswati geus kalatih, ngajadikeun lengka sukuna henteu ngatog. Ngan tetep be balueng pikeun pikir Saraswati. Sabab nangtukeun lampah anu kudu dituju teh henteu pugu. Sabab memang henteu nyaho aya di mana ejeng ka mana Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Pilemburan geus jauh ditinggalkeun. Saraswati lengka sukuna ngan ukur dumasar kana dikira-kira luyu jeung keur teg hatena. Saraswati keur terus ngeureuyeun leumpang. Harita katarik perhatianana ku ti kajauhan, ningali aya durukan dibarung jeung sora dua urang lalaki anu keur ngobrol. Dina lengka suku anu ati-ati, Saraswati ngadeuketan ka lebah anu keur ngobrol. Saraswati henteu wakawani nembongkeun diri, tapi nyumputkeun diri dina lebah ririmbunan tatangkalan. Sanajan dina jarak anu rada anggang, bisa ningali kalawan jelas sarta ngadenge jentre kana obrolan eta dua jalma anu tayalian ti Aji Sutra jeung Mbah Camati Sakti geuningan. Ka Aji Sutra matang tube Saraswati geus apaleun, ngan ka Mbah Camati Sakti mah can nyahoeun, nu matak beuki katarik perhatianana. Mbah Camati Sakti anu harita keur cumarita. Isukan barang si Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti kalah kumaha oge kudu benang deui Sutra. Sabab janji dewek kasih topeng mayit kudu ngabukti. Ulah dipentes gawe parejeng sanggup tapi teu bukti. Wah, era atuh dewek oi. Da tadi barang oge cacakan lamun eueuh si Windu Aspari anu datang mah. Geus beres urusan urang teh doh. Nu matak aya-aya bae gangguan teh geuningan Ki Guru. Ngan sakumaha anu jadi ijiran Ki Guru apanan jelas. Si Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti daya tahan ejeng tanagana bakal terus kurangan. Sabab geus kabeunangan ku panarajang Ki Guru. Nu matak pastina oge bakal kasusul ku urang ieu mah ye. Lamun lampah anu disorang ku manehna ayeuna sarua jeung anu keur disorang ku urang, hartina henteu salah lampah. Upama kitu kayanana dewek boga kayakinan euy, pasti bakal kasusulnya ku urang. Ngan ieu mah ye lamun nepikeun ka salah, wah cilaka. Ngahambur-hambur waktu jeung tanaga teu puguh deuleu euy Aji. Tah, kudu dipake, kudu digunakeun ieu mah ye bah ye, wawesen teh, supaya urang ulah nepikeun ka salah lampah. Kangaranan jago kolot saperti Ki Guru mah atuh bet asa piraku. Make henteu mampu ngungkulan ieu urusan bah. Bet Nyai Windu Aspari oge pan guruna Ayu Manganti anu hebat elmuna. Geuning bisa aja binasa ku Ki Guru. Piraku soal anu kieu-kieu wae henteu mampu abah. Mbah Camati Sakti ungut-ungutan bari terus nyarita deui. Pinter oge maneh Sutra. Dewek memang moal nepikeun ka salah lampah euy. Dina hati moal nepikeun ka
bisa ditipu berdaya dina mangsana nyusul jalma anu kabur. Nyatana si Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti bantungan ku maneh dina poe isukan. Eta dua jalma bakal kasusul sarta benang deui kurang deuleu. Isukan mah geus montong loba deui pancarakeun deuleu. Gancang bereskeun urusan urang, Karti. Karti, beres Ki Guru. Dina poe isukan mah kuring geus moal miceun di waktu anu teu puguh. Ngan tetep anu leuwih ti heula mah kudu si Jaka Sinangling ngarah katinggalian ku si Ayu Manganti supaya hate kuring puas jeung sugema. Kitu tah Ki Guru. Kumaha maneh urusan lebah dinya nama sutra. Ngan kejadian dina tadi berang ulah nepikeun ka halaman deui euy. Kudu gerak cepet ari ngalakukeun tindakan. Saraswati mun seuk ngagugu kana nafsu mah puguh be hayang kaluar nembongkeun diri ngalabrak eta dua jalma. Tapi Saraswati kawilang asak tinimbangan dirina geus bisa ngukur Nyai Windu Aspari guruna Ayu Manganti bisa binasa ku leungeun Mbah Camati Sakti. Tangtu be tahapan ajen pangartina leuwih punjul. Upama ayeuna Saraswati ngalakukeun tindakan can tangtu dirina bakal mampu ngungkulan ajen pangartina Mbah Camati Sakti. Dumasar kana eta tinimbangan, Saraswati teu wakawani nembongkeun diri sarta ngalakukeun tindakan anu sambarangan. Komo ieu meunang gambaran ti eta obrolan yen Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti salamet bisa ngaloloskeun diri. Mbah Camati Sakti jago kolot anu memang geus tepi kana tahapan puncak elmuna. Sanajan Saraswati cicing di tempat anu nyumput ejeng rada anggang, malah ati-atina keranan gerakanana. Cicing oge bari teu sirikna nahan napas, tapi ku kaseuketan panca indra ejeng kekuatan batina Mbah Camati Sakti harita bisa nganyahoankeun kaayaan Saraswati anu keur ngadedengekeun kana obrolan maranehna duaan. Mantong make jeung jumput segala rupa sia ngintip segala rupa deuleu. Lamun memang hayang jelas nyaho kana naon anu keur diobrolkeun ku dewek, aya nembongkeun diri sia datang ka dieu. Urang ngajagoan dewek anu maksa nitah kaluar sia deuleu. Hayo, nembongkeun diri sia siraing keluar. Saraswati ngaranjug kaget, ngageter hatena sabab tetela kaayaan dirina kanyahoan geningan ku Mbah Camati Sakti. Saraswati jadi bimbang. Sedengkeun Mbah Camati Sakti kadenge harita nyarita deui. Lamun teh hayang cilaka, gancang keluar teh bongkeun diri. Mun pangajagoan dewek ngalakukeun tindakan sia, ayo burukeun keluar maneh awewe anu keur ngintip, ayo. Beuki nambahan kakagetna Saraswati sabab Mbah Camati Sakti bisa mastikeun anu keur ngintip teh awewe. Upama Saraswati ngejat ninggalkeun eta petempatan pikeun ukuran jago kolot seperti Mbah Camati Sakti tangtu be moal aya hartina sabab tetep bakal bisa kasusul sakumaha cepetna gerakan Saraswati. Akhirna Saraswati jadi kahudang kawanina. Kangaranan geus jelas Mbah Camati Sakti teh jalma anu jahat rek binasa ka anak ejeng minantuna. Wajar lamun dirina ngayakeun balitungan. Saraswati sanajan ayeuna geus teu ngora deui, tapi kawani ejeng sumangetna masih keneh tacan pareum. Harita nembongkeun diri datang nyampeurkeun ka lebah Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Colat cileng, Saraswati ngajorelat luncat terus pancuh nangtung teu jauh ti tempatna Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Aji Sutra puguh be kaget anu lain di kieuna sanggeusna sidik kajirim anu datang. Sabab tetela anu datang nembongkeun diri teh tayalian ti Saraswati geningan pamajikan Sirawing indungna Jaka Sinangling. Aji Sutra ngareret ka Mbah Camati Sakti anu jadi guruna bari terus nyarita.
Iya Saraswati pamajikan Sirawing indungna si Jaka Sinangling teh Ki Guru. Di bejaan anu datang kadinya teh Saraswati indungna Jaka Sinangling. Mbah Camati Sakti malah bunga hatena. Jadi ia pamajikan Sirawing ieu teh. Indung nasi Jaka Sinangling. Wah, gelis geningan oi, gelis. Masih keneh cangkel sakieu mah. Batku kebeneran make bangih di dieu nya. Saraswati memang geus kagok asong ngabagikeun paneuteup ka Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra teu lila terus nyarita. Kuring Saraswati indungna Jaka Sinangling. Ayeuna bakal tumanya ngeunaan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Di mana eta dua jalma dina waktu ayeuna? Aji Sutra, andika jalma anu teu boga kaera jeung ngrasa rumasa, datangan ukur merdaya. Tinakan andika bener-bener teu nyatria. Kurang ajar andika Aji Sutra. Mbah Camati Sakti si setan galunggung cengkat nangtung. Rutret kaluhur kahandap siga anu keur naksir tangtungan Saraswati. Nyerenge seuri teu lila terus nyarita. Walah nyaan penggel keneh ngeusi keneh geningan eta pangawakan teh Saraswati. Terus terang sanajan ayeuna kakara tepung dewek katarik ati ka pentang rasa. Aji Sutra memang geus henteu sieun ku Saraswati. Da puguh di dinya aya Mbah Camati Sakti anu ayeuna geus jadi guruna. Manehna kalakah nyerenge seuri ka Saraswati bari nyarita. Ngeunaan si Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti sanajan bener bisa ngaloloskeun diri, tetep moal bisa salamet jeung bakal panggih deui Saraswati. Sabab duanana geus nyandangan tatu di jero alatan kabeunangan ku panarajang Mbah Camati Sakti je guru kuring. Mun seug ti beurang bakal katingali sorot panon Saraswati anu semu hurung lantaran ambek ka Aji Sutra. Jelema saperti andika memang wajib ditindak Aji Sutra. Kuring wajar lamun merenan jiwa jalma saperti andika sadeuleuk. Mbah Camati Sakti ningali Saraswati kalakah nyarita ka Aji Sutra. Gancang manehna ngomong deui. Gelis Saraswati. Lain ngajakan ngobrol ka murid dewek. Iya yo, jeung Akang yo, jeung Akang. Si Kakang Camati Sakti. Anu gelis terek nanyakeun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti nya. Ya, kakula nanyakeun ananya. Ayeuna kieu yo ceuk si Kakang mah. Keunlah Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti teh nya dibebaskeun ku si Kakang. Moal rek disusul sagala rupa aman sarta salamet dirina. Ngan si Kakang ayeuna menta ye, aya pamentanya. Aya tanyakan ti si Kakang. Saraswati neuteup ka Mbah Camati Sakti teu lila terus nyarita deui. Henteu kudu loba balik nyaritana Mbah Camati Sakti. Naon ayeuna maksud andika anu sabenerna? Ulah ambek Saraswati. Ningali anu geulis ambek ka si Kakang teh nabet asal jadi gemes yo. Kieu yo, ari kudu mah diomongkeun nya. Tanyakan teh enteng. Enteng na keranan. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti moal diganggu nya. Ngandung hati bakal salamet dirina. Asal Saraswati naik dijadikeun pamajikan ku si Kakang Camati. Kumaha lamun kitu geulis. Sikep jeung caritaan Mbah Camati Sakti jelas panghinaan pikeun Saraswati. Sanajan nafsu maminuhan dada, tapi Saraswati masih keneh make tinimbangan ngingetkeun Mbah Camati Sakti lain jalma anu biasa sarta bisa dianggap enteng ajen pangartina. Buktina Nyai Windu Aspari guruna Ayu Manganti nepikeun ka ajal binasa.
Bisa jadi Andika jago kolot anu memang geus hebat ilmuna. Tapi ulah wakas sombong Andika. Sebab keur diri kuring leuwih hade ngajampana jadi bugang di petempatan, batan kudu narima panghinaan ti diri Andika deuleu. Nu matak ayeuna urang buktikeun kemampuan Andika sia. Jadi nang tang ijen jajaten ka si Kakang ieu teh. Moal kuat geulis, moal kuatnya. Sanajan Saraswati pamajikan si Lawing boga ilmu anu geus masaginya. Kangalanan dipake ngalawanan si Kakang moal aya nanaonan geulis, moal aya nanaonannya. Mending kene salah diri masalah diri ceuk si Kakang camati oge. Karena onake kudu capek-capek miceun tanaga. Mending keneh urang amangpaatkeun tanaga jeung waktu urang. Nu penting jaga Sinangling jeung Ayu Manganti salamat. Urang duaan hirup tenang di pagunungan, di tempat si Kakang Camati tumetepnya. Hawa tiris, cocok pisan keur anyar pangantenan. Ulah kemana karap nyarita teh Mbah Camati Sakti? Teu kudu loba catur tanpa bukur. Kuring datang nembongkeun diri, lain rek ngobrol. Tapi minta tanggung jawab Andika. Lantaran jaga Sinangling jeung Ayu Manganti jadi ketalangsara gara-gara Andika deuleu. Cek Kakang oge henteu kudu jadi pamikiran jaga Sinangling jeung Ayu Manganti mah nya. Asal anu geulisan yang dipihukum dijadikeun pamajikan, mangka bisa dipastikan dua nana eta mah bakal salamat. Mana ke kudu dicetreangan. Ayeuna keneh we nya urang balik ke tempat si Kakang. Daek we nya, daeknya kumaha daek? Akhirna bea kasabaran Saraswati muncak amarahna. Sanajan bener Mbah Camati Sakti punjul elmuna, tapi Saraswati teu bisa narima karena sikap ejeng caritaan anu ngandung panghinaan. Andika memang kudu ditindak Camati Sakti. Jago kolot anu bener-bener linglung. Ya. Saraswati maju narajang, langsung ngagunakeun jurus-jurus ampuh ilmu silat Mandehiang. Aji Sutra mundur ka tukang, kaget ngarasakeun angin samberan panarajang Saraswati anu ngandung hawa tiis. Saraswati memang geus ngarti lawan anu disinghareupan kawilang lawan anu berat. Nu matak geus henteu satengah-satengah deui dina ngalakukeun gerak panarajangna. Ilmu silat Mandehiang mangrupa ilmu silat andelanana. Tapi Mbah Camati Sakti bangun anu teu kaget ningali gerak panarajang Saraswati anu lain bae cepet tapi nebarkeun hawa tiis anu nembus kana kulit ejeng daging anu jadi lawan. Mbah Camati Sakti henteu nyingkahan datangna panarajang lawan, tapi dibendung ku leungeun kenca katuhuna. Daek teu daek kakuatan tanaga lapisan bantrok ngalewatan leungeun masing-masing. Geduk dak des, geduk des. Dari deuk jadi Saraswati mundur ka tukang sababaraha lengka. Gancang Saraswati mancukeun deui tangtunganana. Beuki bukti ayeuna mah pikeun Saraswati kakuatan tenaga lapisan jeung ilmu silat Mbah Camati Sakti memang leuwih punjul. Mbah Camati Sakti pancuh dina tangtunganana. Seuri ka Saraswati bari terus nyarita. Cek Kakang oge nya kumaha geulis. Moal kuat moal mampu ngalawanan si Kakang mah. Nu matak eueuh hartina nya ngahamur-hamur waktu jeung tanaga. Mending keneh urang ngamangpaatkeun waktu jeung tanaga teh keur sosonuan. Kumaha? Satuju? Satuju? Setan, ulah takabur Mbah Camati Sakti. Kuring cantang teu eleh jajaten ku Andika sia. Kuring can rubah sakatitih pangarti deuleu.
Nyari masih kene penasaran masro kue atuh maju deui ka ieu. Ku si Kakang moal burung di layanan karep jeung kahayang pamajikan. Ari salaki mah moal woleh nyumponan jeung ngahayukeun kana kahayang pamajikan. Setan upget. Saraswati memang geus nekad. Dirina leuwih hade ngadu jiwa sanajan nepikeun ka ajal henteu panasaran ceuk pikirna. Jeung tibatan kudu narima panghinaan saperti kitu. Panarajang anu dilakukeun ku Saraswati tangtu be leuwih hebat batan tadi. Sabab Saraswati ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna jeung kamampuan ilmu silat mandeh hyang sapinuhna. Kituna teh lantaran geus kabuktian ajen tahapan pangarti Mbah Camati Sakti geus karasa waktu tadi bantro kakuatan tanaga lapisan. Sapasang leungeun ejeng suku Saraswati harirup kabeh ngabagi panarajang kana anggota badan lawan bari nebarkeun hawa tiis anu beuki kuat. Tapi sigana bae ku Mbah Camati Sakti geus kaukur kamampuhan anu jadi lawan, sabab harita lain bae bisa nyingkahan satiap panarajang Saraswati. Tapi waktu Mbah Camati Sakti si setan galunggung males panarajangna, kaayaan Saraswati anu jadi kateter kawalahan. Sanajan Saraswati nguras tanaga ejeng pangartina, tetep henteu mampu ngadeseh anu jadi lawan. Malah ayeuna dirina kawalahan kurang sekan panarajang lawan. Kajadian saterusna memang kanyataan anu teu dipiharep ku dirina tumiba tur karandapan ku Saraswati.